salilana ukur hayang dihuapan. Naon jadina yang manen kudu melah, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari perut. Rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda, salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun, silih tuding moal aya tungtungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun, ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan. Hayang manen kudu melah, parahiangan brodi juru, parahiangan brodi panto, ngalayah di tengah imah, nya gemah ripah subur subur makmur, kerta-kerta raharja, tepantes lamun urang hirup kata langsara. Aya segala aya, nyampak segala nyampak, beunghar lain carita, daek kari daekna. Naha erek kumaha jadina lamun manusia di Tatar Sunda, salilana ukur hayang dihuapan. Naon jadina hayang manen kudu melah, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari perut. Rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda, salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun, silih tuding moal aya tungtungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun, ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan. Hayang manen kudu melah, parahiangan brodi juru, parahiangan brodi panto, ngalayah di tengah imah, nya gemah ripah subur subur makmur, kerta-kerta raharja, tepantes lamun urang hirup kata langsara. Aya segala aya, nyampak segala nyampak, beunghar lain carita, daek kari daekna. Naha erek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda, salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina palang siang bener teh ngancik sorangan. Sok rajen kamamelangan, mikiran diri pribadi, di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip. Waluya lahir jeung batin, nyaho nu bener nu palsu, ngan hese neanganana
sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan dimana ayana senang dimana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana peuting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peuting samemeh sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsa jauh keneh kana peuting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peuting samemeh sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang
zaman susah cilaka ulah disiar. Ulah jaman jalma zaman kiwari hirup nang ngimpi, sok ngahontal nu pukuh moal ka tepi, sagala rupa hayang ngadadak jadi, moal capek we harap ge bae lah. Ku ikhlas mah nu berat ge jadi hampang, ku syukurnya kitu deui nu hese jadi gampang. Sing percaya lu ulah sok luh lah, siga jalma teu iman. Manusia pangsangsarana nu ngarasa kurang wae, najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda. Omat ulah kajongjonan, harta lamun salah mawa jadi pangbeberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur, ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Baca mun bisa kitu pupus melangtong hariwang, ibadah bari ikhtiar, anu maha welas asih moal reureuh mikah deudeuh. Pasti miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah, nasib mah ukur lalakon, maju mundur kumaha urang, nasib mah ukur lalakon, hayu syukur ulah kufur. Lain kabagdaan nu ngalantarankeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baca. Nah itu syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae, tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur. Urang kudu bagja, kudu ngarasa bagja, lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur, ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Pupus melangtong hariwang, ibadah bari ikhtiar, anu maha welas asih moal reureuh mikah deudeuh. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah, nasib mah ukur lalakon, maju mundur kumaha urang, nasib mah ukur lalakon, hayu syukur ulah kufur. Lain kabagdaan nu ngalantarankeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baca. Pan geuning loba lur, jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral, tapi dibere sehat belas-belas tahun tarasuh, dibere sangsara sakedeuk aral, dibere beunghar welas-welas tahun tarasuh. Ayo ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae.
Sunda gerak hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asa silih asih teguh pancu silih asu ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu daria mugia Gusti hoya urang Sunda gerak hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asa silih asih teguh pancu silih asu ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu daria mugia Gusti marengkeun hayang manen kudu melah hayang nepi kudu indir ulah nyaring bari perem rek kumaha jadena lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dihuapan naon jadina hayang manen kudu melah hayang nepi kudu indir ulah nyaring bari perem rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan hayang manen kudu melah para hiangan brodi juru para hiangan brodi pato ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna kumaha jadina lamun manusia di Tatar Sunda salilana ukur hayang dihuapan
aya bener teh ngancik sorangan. Sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan. Senang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katung diri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawa